Lain dengan obat nih serangan wae lo teh bara rusing bingung dengan pengajikan sugan aya babaturan dengan solusi lah. Marana baru udah kita asa nyangan teh nih. Bahaya gimana rek mana ya? Ya teh dengan babaturan aja solusi urang teh. Nah solusi naon deui wae atuh nya asa. Urang teh mah nya kalengan sorangan wae. Kudu yang rumah tangga urang teh. Boga ibarat kena solusi kumaha ya Peyeng. Awewe. Ari saya mah, ari awewe mah bebas. Pan beda orang beda selera mah ya. Oh bener. Cek kurang alus cek mang ieu tantang tuh. Bener tak. Bener tuh. Cek mang ieu goreng buat cek kurang halus. Kurang mah hanya mere solusi teh kieu je. Kumaha Pak? Neangan awewe mah anu hodamna hodam kuntilanak. Ulah hodam tutut. Apa maksudnya kalau kuntilanak lu Pak? Ayo hodam kuntilanak mah kieu mang ieu. Boga duit teh boga duit. Seri wae awewe teh. Jadi mah kudu ngamang ieu na. Beda di jeung awewe anu boga hodam tutut. Mah ieu boga duit daek gawe na manyon we. Jadi ngan awewe mah hodamna Hodam kuntilanak. Sip. Jadi supaya boga ditu bodi teh ngakak we. Seri di moal pusing ka urang. Berenang. Bener teh. Kuntilanak. Kade nya. Nah, ai masalah wajah mah kumaha pakai. Hodam kuntilanak. Hodam kunti tanyakan ka awewe. Bener. Supaya susah senang ketawa. Oke. Nuhun solusi tanun panjang. Oke ya. Siap. Lanjutkan si hasil. Ayo mangga. Bener Pak Edward gitu namanya euy. Lamun kuntilanak siap kana ngagak we seuri. Bener Pak Edward. Dengan hodam kuntilanak we ka awewe tanyakan lah hodam.